Warabian ingkang kaping 4 mari juluyu ngadi baruang iku sikil lesari kang tengen dua badan zalika yu'azzarulan ing dalam sausane mangkono ko yu'azzaru den takzir ya sari kok den takzir ya sari nyana ngawirid be titah 40 poe can aya karasana tambah deh 40 poe can aya karasana tambah deh 40 poe can aya karasana aing ngawirid teu karna Allah mah padaju capek temantak ngawirid kudu karna Allah teh abeh terus aing ngawirid eueuh karasana mah kos urang ngawirid pelet aja kurang diwirid 7 poe 7 peuting wirid geus eueuh sakali deui geus capek aing wiridan kos nu eueuh deui bikang bae mulai tah geus hayang aing geus tasbih dipegat-pegateun eueuh karasa da wiridan mah asal aya maksud henteu lillah atuh geus terenggeusan kamari mah si budak eta masyaallah salat hajat deui kadeuleuh ku aing bareng kuari jetilok tanya ente keur kamari mah kadeuleuh salat hajat teh ku kuali tilok capek saca kurang tuh karasana ku aing puguhna mah aing kapangijing kunti anak bae kaluar bong lamun teu karna Allah mah capek tapi lamun urang karna Allah beki kebel beki nikmat beki lazat beki indah sebab lamun aya unsur-unsur duniawi moal ngeunaheun tapi lamun urang karena Allah makin kebal nikmat ngeunaheun dibere ku Allah ke hikmah ngaranna aya kanikmatan moal ge tentrem nya lamun teu ku Allah teu dibere kanikmatan beres di jero hate teh nikmat ngeunaheun nu kos kitu mah hese dicaritakeunana sebab eta mah penemuan ruhani batin teh jelema ngawirid terus bae geus diwirid ge eueuh karasana akhirna hadam wiridan teh kan kawali madarata hadam kasugihan teh data. Waalaikumsalam katuan. Aun maneh enak. Kula kan hadam malaikat hadam kasugihan. Jelema ngawirid bae tapi kula ieu encan diberek dan dibercan dimeunangkeun ngabukak. San ngawiridna. Sipulan. Kumaha ngawiridna? Ka anu. Oh, atuh cak Tuhan saya moal hasil datang ka pae ge sebab ngaran aing teu dipuas. Saya bejakeun. Aya tuh kuat atuh ngaran aing. Waduh, ukuranana lamun nyana teu nyebut ngaran aing cek Tuhan saya. Wiridan mah wiridan we ngan moal aya kalasan. Bejakeun tah Adam ngarupa manusia. Geus dibejakeun datangnya begitu datang nyaritakeun hampura kula boga wiridan seakan-akan kula ieu encan pamit ka Tuhan Syekh ayeuna rek pamit abdi izin geus kieu coba atuh begitu disilsilahan waduh ila hadratin nabi pas tak diwirid masyaallah karas tah dipuat ngaran doang aya nu geus bagus wiridanana haju karasa kunyana ditambahan ila ruhi haji pendi nutup atuh nu geus karasa ge nutup cek cenah kok jadi bararacet kieu itu boro-boro jang batur cenah ge macet tah ieu ulah salah hadiah
ulah salah sebab di ditu da kayak dibukakeun aya ditutupkeun dibukakeun aya ditutupkeun ta eta siga da ji cenah kula betilok hade ge ulah sok dihadiahan nu salah-salah ulah sok dihadiahan geus tuan saya lamun dihadiahan masyaallah mentak sadunia ieu sadunia lain di urang bae dipuat bae teh Tuan Abdul Qadir sebab nyanana pernah nyarita kitu dina manakibna entah komo atuh woh urang ayeuna ti jauh keneh geus ngumpul nyahuan kan nomor 5.000 ya 5.000 ceuk ya udah tapi tetap di aku bae ya aku ceuk keneh pas dek ditulis ku malaikat ulah waka ketungtung ditungtung aya ditungtung pangboncitan oh salah ditungtung mun sareng keneh kapal nyana jadi kenek bawa Masya Allah loba cerita-cerita Tuan Syekh mah anu nenangkeun kapikiran urang geus urang eueuh di momana ge anu buca baca Tuan Syekh teh dipuat kurang kumaha hararebat anu sejen Syekh Naksabandi Imam Bahauddin An-Naksabandi Imam Abi Yazid Al-Bistami Imam Tijani kemudian Utsman eta ai toriko makan sesuai jeung pencetusna Ghazaliyah dan lain sebagainya kemudian Abu Hasan As-Sadzili geus loba bae Satoriyah dan lain sebagainya tapi henteu cara Tuan Syekh maksudna lamun nu boga wiridan kadinya karak dihadiah aya nu henteu wirid kadinya henteu tapi Tuan Syekh Abdul Qadir muk bae sadunya muat kabeh kan asal geus sahabat bae Abu Bakar Umar Utsman Ali di teh Tuan Syekh kabawa bae di mana bae eta mah masyaallah ku sebab naon eta pernah lain hiji bae jelema anu urad wirid teh hayang ketenangan sarua anu wirid hayang tenang tapi teu daek tenang-tenang datangan ku Tuan Syekh hadiahan aing mun ceuk ngomong urang nama nyaw aing nyaw kula teh baheula nu mah teh hasana sogol ngadeng aing mah asyeuk ku aing tuh tapi ngeunaheun seubeuh perasaan henteu cara kieu teh coba hadiahan pribados ceble tah mah pas itu Ayo gitu lah, coba ke hadiah aing ge. Oh, cek urang bener tah ye. Nu geus ge lain deui. Asa ngeunaheun ngomong teh. Pas perasaan. Mun cara sayur teh uyahna asemna pas. Cek urang Bandung jodoh atuh nyana bae meureun atuh. Emang aing kos kieu jigana. Aduh. Tah jelema ngawirida yang ketenangan ieu tenang. Kulantaran geus sababaraha taun ketenangan. Ni datang ka Tuan Syekh. Kuatkeun ngaran kaula. Coba kuatkeun di silsilahna. Set masyaallah teu kebal. Teu kebal langsung sebab hadirnya. Ji asa ka teu hadir urang mamaca kitu tah. Kutub berombani walan terus kayak gitu nyana hadis pas begitu baca ceknya nabi mah kiamat niatna hiber deh tayang aing gayang hadir cek eta kunaon pake usaha ya kutub berombani tuh jadi ya dia waliullah bakulah gitu masya Allah. Ayo jelema teu percaya ka kawalian Tuan Syekh teu percaya aing teu percaya bae Abdul Qadir wali cek kana sebab jana sok naik kuda aju kudana pang bagusna wali mah cenah cek kana tilok naik numpang bagusna terus keur naik kuda gitu kapan kita jeung jelema anu teu percaya teh Tuan sogol atuh teu percaya naik kuda sangeunahna we karunya tak kuda itu ditumpakan kitu cek Tuan Syekh teh justru kula numpak kuda teh karunya ka kuda
kula lamun teu karunya ka kuda kula mau numpak kuda lempang karunya si tumpakan berateun nyana menta ditumpakan kula ngomong ulah naik nusasa kula becak kuda salila kura sehat dah nya kuda ngomong teu percaya mah teu hese teu percaya mah teu hese ngan sanajan kula numpak kuda tapi kula mah teu ngaberateun kanyan wah nya babawaan nya tuan mah nyambi bisa teu berat mun hayang nyaho ye deulekeun ku maneh deulekeun horenganan nganggang jadi kuda-kudanya nama jadi teu nempel tak ka kuda dideulekeun we kieu ih tuan kaget dah mun hayang percaya kula kuari moal milu jeung kuda sila bade luhur kudana lurus ka ditu tuan saya nama sila bade luhur kakarak ya percaya masyaallah jakarak percaya aju nyana ka ditu deui sorangan ngaji pedi mah tuh mun kitu set atuh ngagujubar eta bisa sila di luhur kuda tapi teu nempel mata kuda teh teu karasa berat cak kuda teh isi geus numpak tancan unggal numpak kuda cak kuda teh geus numpak tancan geus kuda ge kan ngomong deh jeung kuda ngobrol nya ge jeung bangsana mah aing waduh itu makan kutuan saya teu karasa naon kan heran teh kuda nu sejen hayang disarua coba cenah pan kuda teh lamun ditumpakan ku Haji Peni mah mondoyok aw jakna kuat moal kula ieu cak kuda nu sejen jelema mah leutik atulah nyaho jakna berat dosa meureun jakna ieu kuda ge ngomong masya Allah aya nu gede awakna tapi hampang aya nu leutik berat eta teh tergantung ku dirina masing-masing urang ieu bae mayit aya nu leutik berat gotong mayit aya nu gede berat biasa tah mah tapi aya nu hampang gede hampang beda sebab asal jeger berat biasana lamun biasa bae teu pati jeger tepati jeger hampang lamun komo biasa hampang itu kos keur hirup da bae nah hayangeun kuda nu sejen keukeuh hayang ngomong ka tuan sekula hayang ditumpakan sakali becak gana teh tumpakan karunya teh kan ku sebab hayang jadi karunya numpak kadinya nya da ge usah diset we geus numpak tancan cak kuda entos Masya Allah teu karasa nempel aja atuh nganggang ya namun kuda teh nganggang gitu. Jadi lamun kuda lumpat atuh nyanana embung milu atuh terus mereka ditu kuda nyanaan iyalah seorang kutubul aulia wali Allah eta nu kitu lain manehna bae Imam Abu Yazid Al-Bustami ge kitu sarua malah Imam Abu Yazid kan bari numpak himar ngan himar Abu Yazid Al-Bustami numpak himar babawaanna teh diteuneun di himar dipanggul nu di dieu nu di suhu pancak jelema teh atuh numpak himar tapi dipanggul babawaan atuh dihika himarkeun bae kok dipanggul sih hareran unggal liwat kitu bae babawaan teh dipanggul ka dieu jadi numpak himar teh nyana doang henteu ditenden di tunggong himar henteu atau depan himar mah gagah alabatan kuda himar mah tapi unggal numpak kitu bae di lahun atau di punggu atau di dieu satu ketika makan aya nu ngomong tuan atuh kunaon eta babawaan ditenden di pundak atuh di dinya bae sija lega keneh besi berat teu hah besi berat teu himarna besi berat teu pan meureun ditenden di dieu ge berat bakur ditenden di pundak atuh ngaberat mah akur bae jadi dinya keneh teu cek cenah besi berat teu ditenden di dieu mah teu kaharti cenah tuh besi berat teu kumaha aya ditenden di pundakna ditonggong jeung di pundak tuan atuh ban akur beratna henteu pan bisa teu
mun hayang nyaho cek kena kuari lamun diteuneun di dieu mah panempel tapi lamun diteuneun di dieu mah teu nempel can kaharti teu nempel kumaha ceukna teh lamun ieu babawaan diteuneun ditonggong himar karasa ku himar berateun tapi lamun diteuneun di pundak kula atau di suhun kan teu nempel ka tonggong himar moal berateun panjang tuan panjang tuan ge meureunanan akur berat teu pan bisa teu pan kula mah teu nempel ka himar teu arti manya teu nempel ya hayang dibuktikan kotlek himar terus we lurus Imam Abu Yazid kieu we sila kabeh lain deuleu himar deuleu Abu Yazid sakieu jaheul tah batak ge kula mah lamun numpakna naon babawaanna diteuneun di pundak di dieu sebab naon kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula masyaallah nu mantak hewan teh harayang ditumpakkan ku ahli Allah mah teu karasa lamun ditumpakkan ku si eta mah merod asal endeg geus kikian bae geus kikian babalak ngomong ka baturna sia bae emang kunaon aing capek mah si eta encan nanjak encan naon aing geus kesangan kasiksa aing tak beda tuh gitulah cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk ka hewan teu ngaberatkeun ka hewan teu ngaberatkeun naik kuda naik himar emangnya nempel teu berateun karunya karasa kudirina bahwa mun aing nempel bakal berat teu nya mah nu mantak deudeuh jeung nyaah teh ya lain mereka manusia ka hewan ge karunya gitulah wali Allah mantak harayang kadatangan ku wali Allah mah lantaran hampang kana hate jembar mawa berkah beres berangkatna beres silaturahmina ngeunaheun kadaengna masyaallah alhamdulillah urang hayang deui kadatangan ku sabaraha berkah kadatangan ngeunaheun kadatangan ku kieu eta nu itu ge hutang jan beres urut nyuguhan nyana urut mawa babawaan nyana haju deuk datang deui bae masyaallah mun bisa mah ulah lah eta teu mah berkah di warung urut nyana meuli rokok beli lauk, beli naon candat can kataur datang ka ayeuna. Pan berat kata kos kitu. Masya Allah, urusan dunia mah berat bae kecuali jelema nu hayang mere. Kan aya jelema nu hayang mere, aya nu kapaksa mere, aya nu embung mere. Aya nu hayang mere mah keur mah aya, aju janana hayang sugema perasaan aya. Aya anu datang culak cileuk boga mah boga ngan teu hayang mere mah kulantaran datang kapaksa mere teu meunang ganjaran nu embung bere nyumput pan aya guru sia teu hayang aing lah bulan kamari geus datang ka dieu ju teu hayang kajeun teu kapangigi jeung guru aing geus teu hayang mere sebab teu karasa moal berkah nu karasa berkat ka bawah goyangna jadi tenang idza dzukiratil auliya nazalatis sakinah di mana disebut-sebut wali tentrem diri urang boro-boro nu itu Imam Abu Yazid Bistami Abu Bakar Shibli Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain-lain siri sikti eta nu geus jelas tah mah bu naon kitu ngaranna kutub urang ngadenge guru-guru urang Syekh Asnawi tenang perasaan kana Syekh Maulana Hasanuddin Banten tenang perasaan ngeunaheun milu jeung nya mah ngeunaheun sebab aya hiji muridna milu jeung Syekh Imam Maulana Hasanuddin dekat Cirebon kan ka Cirebon teh lempang paling naik kuda naik hewan-hewan sapi zaman harita teh lempang kakara ke datang sabarnya murid teh Noel deh kunaon capek tadi ge ulah milu teu kulah hayang milu ka ditu geus balik deui ka ka bater henteu milu mah hayangan capek ribet aing moal sia ieu
cek wala zalid ribet. Geus satu kieu tuh ayo ya cekel sorban ya. Haju peureum bae ulah bentak. Peureum moal capek. Geus satu cekelan sorban peureum. Teu kebal datang ka Cirebon. Datang. Itu cuaca eta tadi berapa lempang ulah loba omong. Penting mah datang. Engke balik nanyan mikiran balik. Balik dah kula dicekelan deui mah masing-masing balik mah. Ada tepara jasa masyaallah karim. Teu meunang teh ilmu-ilmu kitu digunakeun lamun encan darurat. Ilmu kawalian mah teu meunang digunakeun da lamun can darurat. Lamun memang capekna karak setengah capek mal bisa. Tapi lamun geus capekna bener-bener capek ieu mah geus teu bisa dipaksakeun. Kadeuleu capekna karak, boh jang diri, boh jang batur. Karak dipetakeun. Masyaallah. Jadi urang kan milu jeung nu kitu mah tenang. Tentrem. Moal aya teu hasil maksud moal. Coba lamun milu jeung si eta. Ah, Maji, mun capek jasa. Enggak sia di dieu we tungguan. Tungguan, pokoknya saya balik los, di tungguan, di dahar mau los. Balik, terus baik. Panatang arana jayom ke. Tegeran kan kana hate da. Masyaallah. Jadi balik baton teh bareng ayu. Geus teu kuat bae bila perlu di ais. Bila perlu di ais. Ya Allah, ya Rabbi. Ngeunaheun teh. Ari nyaritakeun ahli Allah mengeunah. Syekh Nawawi berangkat pesantren ke Jawa Timur, balik Alas Roban, balik di Alas Roban penting, karena mau tungked tek tek tek, cenah istirahat bae di dieu cek Syekh Nawawi teh, abeh kaburu tahajud.